Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masalah awewe nu minta talak salaki, minta judul nanti lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawanana ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Ayyuma imra'atin awewe nu mana bae, awewena nu mana bae, rek nu geulis rek nu biasa rek anu jangkung rek nek rek nu gendut rek anu begang rek nu kumaha sabae. Ayyuma imra'atin awewe nu mana bae sa'alat zaujaha at-talaqu nu manehna minta tolak ka salakina min ghairi ma ba'sin bari teu bener-bener butuh. Contoh kan abdi teh rek hayang ngeusan ti akang teh nasiah karunya tuda nu baheula kabogo keur zaman SD rek naon eta rek CLBK ya bahasana min ghairi ma ba'sin. Ma ba'sin teh makna macaidah kermuatan maksudna ai min ghairi syiddati hajatin ila dzalika, teu benar-benar itu teu aya pangabutuh dina syara, maksudna teu aya pangabutuh menurut syara. Ieu mah hanya menonyo hayang kacumpuana nafsu jeung kahayang we. Surahna dawan Imam Ibnu Ruslan bi'aqdu khafa alla tuqima hududallah fima yajibu 'alaiha min husni suhbah wa jamilil ushrah likarahatiha lahu bi'ay yudorroha. Gitu surahna model kieu ari nu disebutkeun teu aya butuh munggu syara nyaeta setiap perkara anu menyalahi tina pangabutuh syara seperti kayak syahwat, kayak nafsu. Adapun aya pangabutuh syara mah seperti mana nyata kieu abdi teh atudakan moal mampu nyumpanan kewajiban ti Allah nu patulapatan itu abdi teh tos tetiasa ngalaksanakeun kewajiban salaku pamajikan katinggal menempohakan tempohakan butuh panabdi mah maleos tingkah mana malah apana maksudna iya mah nyaritakeun sesuatu anu teu aya jeung saha madara seperti mana deui ya, seperti panan boga penyakit awewena teh penyakit teh dina palebah etanana misalnya dina etanana teh aya daging anu ngahalangan sehingga teh bisa dipake atawa aya tulang ngalang tulang sapi di dahan malang didinya misalkan
dipariksa teh nah geuning siga paralon. Nah. Sokanya pendeta teh nurotak sebenarnya teh. Alias sudah tidak berfungsilah sebagai istrinya. Geus weuharaheun jadi pemajikan yaitu mah teu masalah. Adapun lamun teh mah karana ngewa mereka salakina karana teu bogoh ya atawa karana yang istilahna karana teu suka ku sesuatu anu memang seperti bihalna kamanusiaan biasa. Nah itu mah tah mewah ya. Nah tong solder di peta-peta naon di antarana kan kieu biasana kan ngaran salaki itu punya kewajiban kana bakahan ngosok jadi rame ayeuna di pengadilan agama itu gara-gara lockdown teu usaha. Jadi we kurang naon resiko terus aneh hari tempo kawin ngaran cepat kumaha tempo bobogohan nama hari tempo kurang resiko bebeja ka hakim lembut gitu aneh gara-gara itu anu mana kurang resiko nate dina perkara anu disaluareun ka mampu jadi salaki maka urang mun menta kana perkara anu disaluareun ka mampu salaki teh geus sitikan nyawa salaki urang teh bebeunanana sampai nganukur 100.000 alhamdulillah jadi sampai seberapa 100.000 teh alhamdulillah. Ari hayang menta ka salaki teh cikang atuh sapoe teh 100 juta. Rek di mana panan imahna ge kontrak. Nah, semacam itulah. Jadi menta maksa sehingga akhirnya aing teu sanggup bareng jeung sia lamun teu sanggup sakitu. Nah kitu. Sakaya pendeta teh. Maka itu kumaha cenah lamun teh mah sampai ka kejadian seperti itu. Lamun kejadian seperti itu fa'aramun ay mamnuun alaiha raihatul jannah maka eta dihalangan ya wewe dicegah tina nyampe wangi surga moal ngampe kana seungeutna surga. Jadi ulah dipenta-penta waktu ngadaguan leah we lila ngadaguan naon we ngadaguan leah gampang beuli we non hesena eta oge sebenarnya mah bukan halus meuli teh meuli talak itu bukan halus tetap pelanggaran kalau jadi awewe kitu cenah dan daripada ieu hayo we si budi menta-menta bikin kanjian cara supaya pegat jeung si eta sabab kabogoh nu baheula geus ngadaguan. Itu cenah ya hadis diriwayatkeun ku Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, nabi di Sidina Thauban nyata keperdekaanana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dadawukeun sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kami nguping Rasulullah sallallahu dadawukeun doa Rasul idza qalatil mar'atu li zawjiha talliqni di mana-mana aya hiji awewe ngomong kana jadi salakina ngomong ya talliqni apa artinya teh cek urang mah cerekeun aing teh kan bari nyorongan biasana aing suka sia teh talak kami cek sate tah lamun aya awewe ngomong kitu jaat yaumal qiyamah maka datang ieu awewe ke dijaga dina poe kiamat wa wajhuha la lahma fihi wa lisanuha kharijun min qafaha wa tuhwa ila qafri jahannam maka ieu awewe ke jaga dina poe
kiamatna beungeutna dagingan letahna bijil kana palwa puluh isi leuwih ti batang kuntilanak sih beungeutna teh dagingan teh naudzubillah letahna bijil di mana palwa puluhna tuluy dilelepkeun dina kerak neraka jahanam kitu cenah dilelepkeun naudzubillah eta teh nu kumaha wa in kanat tasumun nahar wa taqumul laila daiman sanajan awewe ieu teh tukang puasa ti beurang tukang salat ti peuting ngan saeutik ngomong ka salakina telik nih serahkeun aing mun teu sanggup panterkeun ka bapak aing nah loba kitu kan ya dan jaga kade ulah sobrala ulah nanti bahasa itu jaga ulah sampaikan kader ka salat kita menta-menta cu salakina teh naon salah kuring apa si lain nyalu eta biasana eta biasa rek kitu rek ya pokona mah ulah naon incek bahasana jangan sekali-kali wanita meminta cerai kalau jadi salakina sabab jaga ke dina poe kiamat rek dina cenah disiksa teh beungeutna eueuh dagingan letahna bijil dina punuk dilelep-lelep dina jahanam terus sanajan manehna sok naon salat sok puasa gitu sanajan sok ngaji ge are harinya hariwang ngatak hati-hati seterusna dawahan junjunan alam Rasulullah kalau tadi wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha ya kemaya saya tosna Gusti Allah la yanzuru ila imra'atin Allah tidak akan melihat seorang wanita maksud tadi tinggal ku Allah berarti Allah mengalamikannya lebih kekat teu direret-reret acan sok urang keur ngobrol jeung babaturan tapi teu direret geunah teh kan urang teh keur ngobrol tapi kan itu malik teh urang dan Aisyah kunaon ngomong jeung saha balik kitu deh kan teu geunah ayeuna lamun ku Allah teu direret rek kumaha coba Alhamdulillah min dzalika teu nikmat moal aya panggih jeung kageunahan tah ceuk ieu keterangan saya tusna Gusti Allah Ta'ala la yanzuru ila imra'atin Allah tidak akan melihat ke hiji awewe la tashkuru zawjaha nu teu bisa mensyukuri salakina ieu urang teh boga salaki teh syukuraneun syukuran alhamdulillah Gusti Allah berbabat dibere salaki batu rumah lebihkan ka kalajeng ka ditu kalajeng ka dieu neangan saha neangan pi salakieun lain neangan salaki neangan pi salakieun itu lebihkan ka kalajengan lebihkan ka beak itu beak ieu malahan beak jalakan buat segala rupa kukurilingan neangan pi untungna panggih jeung salaki batur jadi pelakor begitu Masya Allah. Nah gitu jadi jelema anu tidak mensyukuri suami wallahu walitingali kurang masakia alhamdulillah sanajan salaki urang eueuh deuleueun eueuh cabakeun eueuh mawaeun salaki teknik sagala eueuh lihat lain pagaweanna ngahulang jeung moyan dina waktu isuk-isuk minangka hiburanana si guru dina durukan
Ala gandang salaki teh bisa naon-naonan ya teh apa sih arah ngeunana teh eta misalkan, tapi tetap kita syukuri saja. Bersyukur teh alhamdulillah salaki abdi mah teu bisa leumpang jadi moal ini timita. Itu bisa. Alhamdulillah salaki abdi mah malah teu bisa mikir insyaallah moal dibukain gitu. Syukuran ngaran boga salaki syukuran. Ari pekeh wah jauh tanah ke langit tina harapan orang boga salaki teh salaki anu jauh terbelakang misalkan bahkan bisa dikatakan lain bangsa jelema. Salaki teh kok jelema tapi ieu teh cara jelema saya mah. Misalkan kumaha eta boga salaki kitu ya pokoknya mah kita syukuri aja ada Allah biar rek mere anu bagus gitu lah abdi ngebeli salah aja diberi salaki geringan supaya penyain teh yang geringan kieu masalah kita mending gesan we teu sira tatok gitu dagu ame dan nu gering mah teh rek paeh biasa ya betul makanya kumaha kebenaran saksana jangan geringan oke ya hartana teh diburu dicuru bro dipantau ngalayah di tengah saya motih lah teh urang menang naon warisan lumayan kan menang saparapat lah tadinya gitu orang-orang teh geus atoh ada teh pote bagi waris nah menang saperdalapan si horeng anakna teh loba jadi sabaraha saperdalapan ari pikir saperdalapan teh ternyata keur urang ge sorangan ari pikir dibagi 4 si horeng tah gitu Masya Allah gitu pokoknya mah terimakan aja mensyukuri teh narimakeun. Nah dina hadis pembandingna ya dawuh junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa taala ila mar'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Saya tosna Gusti Allah Subhanahu wa taala lah yang tidak akan melihat ila mar'atin ke hiji awewe la tasquru zaujaha anu teu syukur ka salakina wa hiya bari ari manehana teh la tastaghni anhu tidak merasa sugih da awewe eta salah salaki. Jadi tetep we kudu dinaon disyukuri kan bae syukuri. No sababna Allah rek memberikan sesuatu yang sangat berharga di belakang itu. Gitu. Rata-rata sakitu. Nama ada salaki geus temu sagalana uharaheun itu ini teh. Berikan di belakang 10 tahun jadi salaki pan urang ilmu kulin ka soreang ya. Berenyang we jalan eta teh jalan kabupaten nya didinya we bebeja ya naon neng aing selieur ku salaki. Nah, da ulah eta teh. Namun erek kitu teh kudu badamina lah we sanu cerangan. Cenah. Waqala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa dawu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dawuhan Sayyidina Abu Hurairah eta sahabatna Kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Hurairah teh sahabat Kanjeng Nabi anu dijuluki Bapak Ucing. Nama ke disebutkan bapakna Ucing margi sangat nyaah kana Ucing anjeunna nu juligi terus Ucing ngalele sare dina jubahna saking kunyana kana Ucing eta aya anak Ucing dina jubahna da lain disingkahkeun teh boga diangkat teh dikeun teh jubahna sina disarean Ucing angkat lebih kan gitu nate besar gitu nyawa Rasul dijuluki Abu Hurairah Bapak Ucing macamnya. Dawuhan anjeunna sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami ngoping ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhanana kieu cenah Rasul kantos dadawu law anna lil mar'ati minal mali misla mulki Sulaiman bin Daud alaihi salam lamun awewe munseuh hiji awewe
boga harta bunghol berarti awewe boga harta samodel kerajaan Kanjeng Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Mun awewe boga harta samodel non cenah kerajaan Kanjeng Nabi Sulaiman sakumanya sadunya tuh kumaha wa akalahu zaujuha tuluy weh gadahar kana harta pamajikanna teh sasalakina ku salakina teh dituang saeutik ngesandakan water rukut dibiakeun ku salakina teh pan ngobogana kan pamajikanna lok gitu terus kumaha sumakolat tuluy si awewe teh ngomong kanu jadi salakina ayeuna mali cek salaki cek pamajikanna mana barang kami mana harta kuring beda di dahar usaha kalau jadi salaki tak kumaha eta teu pati-pati kitu ieu awewe illa ahbatallahu amalaha arba'ina sanatan kecuali ku Allah rek dilebur amalna 40 tahun. Apaan cenah harta salaki harta pemajikan? Harta pemajikan ya harta pemajikan iya tapi tanggung jawab saha salaki teh poh harta pemajikan di dahar kudu menjadi salaki tuluy si pemajikan anak nanyakeun ka manakeun sia bala-bala nu aing kumaha sakitu gerage 40 tahun moal ditarima teh amalna beak tagajaran ladang 40 tahun bala osok itu osok apaan netelakeun teu ridho kanu jadi salaki tapi masalahna najakeunna nepikeun ka kitu kan mongkong bari pamolotot mah sia kana barang aya teh dipikeun ka kasohon awas anu sorangan sakaya pan kitu lah ulah eta jadi artinya begini bahasana sanajan ya lempengna mah kieu sanajan harta lalaki teh harta lalaki, harta salaki, harta pemajikan, tapi sebenarnya lain itu. Sebenarnya mah, ya harta salaki anu salaki ngan didinya aya jatah pemajikan. Harta pemajikan ya anu pamajikan, gitu kan, ngan tanggung jawab salaki. Sautak setik sebenarnya mah si pemajikan rek ngusahakeun harta manehanna ge pacek ti heula kudu izin heula ka salaki bari eta teh ngolakeun sorangan mata tinggal komo lamun harta manehanna di dahar kudu jadi salaki tuluy nanyakeun bari nyarekan bari ti pomolotot yo sia bala-bala ge dicicita deui misalkan awas itu kena ku ancaman ti Gusti Nu Maha Suci jadi lempengna kudu kumaha lempengna mah kieu sabanda sariksa pokona mah tong wakaning harta abdina akang gitu cek pamajikan saleh mah tong wakaning harta nu abdina akang abdina oge nu akang mangga teh teuing da dahar ku salaki mah yang moal kudu digantian piraku rek teu digantian pasti digantian atuh teu digantian ku bala-bala apanan kupi bala-bala oge diasupkeun ka gitu dibewe gitu tuh digantian ku duitna apa anu buleudna mah teh leungit gitu duit kencering anu buleud teh duit kencering gitu tah gitu jadi intina ulah kudu ridho gitu kudu ridho di mana-mana di ngaranna teh digadabah kudu jadi salakingan bahasana sakumaha sare digadabah mah artina nyawa digunakeun kudu jadi salaki gitu. Masya Allah. Qala Usman bin Affan radhiyallahu taala anhu ngadawu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu Sayyidina Utsman nyata mantuna junjunan alam Rasulullah anu anjeunna teh khalifah anu katilu teh tina reng-rengan gegeden para sahabatna Rasulullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kami nguping ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dadawuh kieu aya dawuh Sidi Usman ya Rasul cenah kantos dadawuh kieu lau anna mar'ata malakat ad-dunya bihadza filiha lamun sanyanya awewe malakat dunya bihadza filiha memiliki dunia dan seluruh isinya dunia teh nu manehna kabeh dina genggamanana bung hari awewe wa anfaqatil jami'a ala zawjiha tuluy diinfaqkeun dibikeun eta hartana teh kabeh kanu jadi salakina saking kumogoh kanu saha kanu jadi salaki hebatnya harta Allah salam dunya dibikeun kabeh ka saha ka salakina summa mannat alaihi ba'da hinin tuluy weh ngagonggorokan geus rada lila mah soalnya gitu kan ongko dibikeun ka salaki tapi tukangeunana ngagonggorokan ya siamanya kain teh ujung-ujung di mere ngadon yang make yang meaku kalau gitu atau apa kadinya hakan kadinya usia hajat melem gitu gitu ongko dibikeun sama kabeh tapi setelah sababaraha waktu tuluy ngagorokan kumaha cenah teu pati-pati kitu illa ahbatallahu amalaha kecuali Allah rek ngalebur kana amalna wa hasaroha maqurun jeung rek dikumpulkeun ieu jelema jeung mangkorun dijikeun jeung korun kejaga dina poe kiamat saskorun tuh sekarun di zaman Kanjeng Nabi Musa geuningan duh kafir teh gara-gara harta dijikeun jeung eta jadi intina ulah lebar kusaha apan urang ge pan lebarnya alhamdulillah ku salaki mah lebar bujeng-bujeng harta atawa bubeunangan urang bujeng-bujeng urang oge pek dipikeun ka salaki teh kan kitu le bahkan lamun beukieun salaki jeung tai-tai urang mah dihakan pek teh teuing kan kitu sakitu urang sok dikecerokan pun kudu jadi salaki pek bikeun masyaallah nah gitu jadi artinya dan nyata gitulah siap menyerahkan segalanya ke saha kan jadi salaki eta teh sok jadi tuntutan komo lamun geus pacogregan tuluy we pan diungkit-ungkit kabehanana sia teh nyahirup ti aing sagala ti aing siapa ngajedog teh dina di imah mitohaun ibu toha sia inung aing bapak aing wah bikeun tadi menggorokan kabeh siapa mana barang-barang selain pan eueus satiketeh acan insyaallah eta we jadi korun harita keneh naudzubillahi min dzalik jadi naon cenah jadi uluh kitu amalna ka mana ladang amalna eueuh gitu Allah beratnya jadi artinya kada bisa ngajaganya kudu lebar mana jadi artinya kudu pol makanya harus berdasar cinta ketika sudah ada cinta apapun terasa arek kudu aya dasar cinta ngaran make bogoh mah ieu tai kotok ge rasa naon jadi malbar daya rasa naon waqala sallallahu alaihi wasallam ijidaiban tadi dawuhan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma tus'alul mar'atu yaumal qiyamah an salatiha wa ambaliha tah jaga dina poe kiamat dina nalika rek dihisab awewe nu dihisab hisaban ka awewe mah pageula-heulana nu rek ditanya teh salat jeung salaki dia mau apa ditanya mau haji mau ditanya zakat mau ditanya teh salat tulino salat kumaha maksudna ditanya salaki teh nah ditanya nya malaikat teh mana salaki maneh gitu Allah alam gawe jaga kumaha hayang nyawa malaikat nanyana
di kantor pos masuk ditanya nih, siapa ibu? Siapa suami ibu? Kemana suaminya? Maling. Suaminya gitu. Naik ditaros. Oke, jaga dinape ya sabalikna lalaki erek. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Rasul awwalu ma yuhasabu ar-rajulu ala salatihi thumma an nisaihi wa ma malakat yaminuhu in ahsana suratahu wa hum wa ahsana ilaihi ahsanallahu ilaihi. Hari lalaki mah mereka ditanya ku Allah ge jaga dina poe kiamat teh salatna tuluy pamajikanana tuluy naon wae nu dipimilikna lamun weh manehna bisa hade kana menggaudina halus dina sagala rupana maka Allah Subhanahu wa taala maparinan kasayang ka eta jelema. Wa awwalu ma tuhasabul mar'atu ala salatiha adapun pangheula-heulana awewe nu dihisab tina masalah salatna summa ala haqqi zaujiha summa an haqqi zaujiha tuluy tina masalah hak nu jadi salaki. Jadi maksud ditanya salatna tuluy tanya salakina maksudna ditanyakeun ka mana si akang lain kitu rek ditanya tina masalah hak salaki kacuponan maneh salah hak salaki maneh gitu teh buat makanya eta sugan maneh kumaha ka salaki eta asa jeung gebog ke imah teh misalkan itu bakal ditanya segala rupana eta teh eta abdi masuk nyarekan wae misalkan eta abdi masuk itu wae dan kalau misalkan bohong ge menjaga dina poe kiamat naudzubillahi mudah-mudahan sing hade dina hisabanna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiji mangsa ka hiji istri anu boga salaki. Doa Rasul eta ditaros. Awewe ditaros baenan teh. Cik gawe rek nanya, kumaha maneh ka salaki? Di mana? Ditanya. Kola cek ya awewe. Maluhu fi khidmatihi illa ma'ajaztu. Ya Rasulullah, abdi tidak pernah mengabaikannya kecuali anu abdi oh abdi mah diurus ya Rasul, diurus salaki teh mah dielus-elus diusapan tina tarang lebih kana bujal teh eta diusap gitu ditarang. Bahkan babi mah dimandian ka haja da teu boga salaki teh tara mandi diwaslah bahkan nulis itu teh di lulur mulai deui malahan abdi pan masuk di pesau si eta oge di pesulan babi teh kitu tuluy dimencerotan ku saos diurus itu mah papajikan teh salaki teh mah teu aya anu diurus ya Rasulullah. Cuma tersadaya kecuali anu abdi teu mampu ari abdi teu mampu na kumaha atuh ya Rasulullah aya wae aya we teu mampu na teh kumaha dan sok dipikirkeun mada teu pulau rata-rata nama ngahidmat kanu jadi salaki ayeuna bageur isuk lain kan gitu leh cek leh pangincakeun suku Raja tinjakan balik kieu siapa yang nanti ditinjakan kok itu kelak sakapun keur bageun mah ngageleh mun urang teh salaki kan bade dipencetak gitu lah keur bageun eta kan keur pusing cing atuh naik ya teh pangagarokeun tong da teu ngeuleuh sia pan aing teh keur masak deuleuh deuh bae ku susuk beusi sia ayah itu mampu Allah Masya Allah kumaha dawuhan kanjeng Nabi fakaifa antilah kumaha maneh ka salaki teh ya disihan apa fa innahu jannatuki wa naruki salaki maneh teh ya surga maneh oge neraka maneh lah kumaha artinya lamun orang bisa benar taat kana jadi salaki teh jadi naon
disalaki. Jadi ibu-ibu anu gara dosa laki ieu mah khusus kana gara dosa laki. Anu teu boga mah buru-buru we gara boga salaki. Aya teh di mah di dieu nya barokah sadayana. Alhamdulillah. Ayah sadayana ge. Nah, mudah-mudahan ya sadaya sing bisa urang hebat keur jadi salaki teh hukum terutama tadi ulah sampaikeun ka naon meminta-minta sesuatu anu berbahaya seperti minta tolak dan sebagainya, tuluy minta sesuatu anu di luar kemampuan jadi salaki tuluy nebikeun ka nagogorkan peda salaki ngagunakeun barang urang keun bae ku salaki itu cara salaki keun bae da ku pamajikan ieu aduh sia motor bikin karajin cek salakina teh kusaha ku pamajikanana kumaha jawabna sawios neng motor mah bisa digantian tapi lamun neng nu rajin mah kurang akan nguliri doanya. Nah gitu cenanya Allah sakit ulah mudah-mudahan jadi ilmu kurang sare ala hadhihi niyah wal kulli niyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim